Aduh, anjing teh euy. Aing mah ti kamari teu kabagian we sembako ieu teh. Cobaan wae Bang Pak di imah Palurah ye. Sugane aing kebatur mah geus kabagian we PKH Covid, aing teu kabagian wae ah. Sampeurkeun ku aing Palurah teh ieu mah ye. Sugane aya di imah. Di mana, Kang? Di imah lurah. Tos naon? Ini nyokot bantuan ieu Covid. Anjeun. Hari aing teh kamari teh kabagian wae. Heeh. Kabagian. Can pernah? Urang ieu geus nyokot tuh pinuh kieu sembako ieu teh. Anjir, heueuh nya. Euy, aing minta ka ditu. Pan berek rek ka mana pieu? Ka imah lurah. Tujuan teh. Tujuan teh? Heeh. Sugana aya Aya da ieu ge kan urang menang anjing badag gitu euy. Aing coba dah. Kemana balik? Balik. Jik. Duh, telepon ya. Ti bos kumaha ya ngajawabna ya. Bingung ya. Data can rampung. Aduh. Mangke lah. Ya, Bos. Waalaikumsalam. Mohon. Kumaha? Oh, mohon atos. Ieu ku anak buah ka dieu keun. Nya, ieu mah namanya data sementara kan gitu nya. Kumaha? Mohon mungkin bos, mohon. Pokoknya makin ku abdi diangsulkeun ka barudak, kinda aya perwakilan ti abdi. Terus ieu kanggo proyek jalan teh kanggo kagang teh danana sakirang teh bos. Nya biasalah atuh uang semen teh biasa geuningan. Supaya enak ngopi, enak ngarokok yang meureun bagi hasil meureun jeung barudak. Mohon gitu bos. Yakin ku abdi di wartosannya bosnya sakitu we nya. Mohon siap. Waalaikumsalam bos. Duh ya. Bingung ya kudu kumaha ya. Aduh. Ngadeg-deg kieu ya. Ti tadi ieu laporan aduh. Kieu tah aya jelema rumah sama aduh. Kadukun heula kitu nya Jang ieu aduh. Nutup. Aduh, bingung. Apa lurah ya? Aduh, anjing pusing ieu meneneangan kita tadi kepercayaan lurah teh anjir teh. Wah, itu jigana tuh jelema teh tuh. Wah, aing sampeurkeun gara. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ieu sareng Bapak anu kepercayaan Palurah teh nya? Mohon, senangna dihandap betul. Aduh, punten Pak, ya Allah. Senangna dihandap. Kali. Kieu Pak. Heula, be itu heula. Bisi can mandi we nanon deui. Tadi dia tadi. Cok. Aya naon. Kieu Pak, atur mah tadi euy, di ditu kabagian wae naon bantuan Covid mah PKH mana urang teu kabagian, Pak. Saha? Tadi itu di ditu kabagian dus panjang. Saha? Dus badag. Si eta mah baik di Cianjur. Cenah ngomongna bantuan ti dieu. Urang ngarasa teu geunah, Pak. Pak teu kabagian wae. Urang nyaho turun tina elap eta budak. Tadi cenah ngomongna bantuan ti dieu. Teu ada bantuanna ti dulurna. Tanya deui geura. Tong sok mambulak-balikeun fakta, Pak. Ieu dangukeun. Bantuan teh bantuan nu mana heula sok. Pan nu aya KBR teh naon? Bantuan naon? Urang hayang kabagian PKH, Covid. Nah menang teu kabagian wae geus motokopi KTP, geus motokopi KK. Dikamanakeun eta teh sabenerna? Usaha naon ayeuna? Usaha abdi ngiu tuyul. Ngiu tuyul. Pak ari ieu nu kangge abdi ya, bantuan. Oh. Nah, awit nu abdi mah. Ai tadi si Amang tadi Ageng. Tuh itu kabagian banyak urang aduh aing hayo motokan wae KTP. Urang teh boga hutang ka mehnana teh. Da meureun urang teh bisa mayan, meureun urang teh mana deui kan gitu. Apal meureunan ayana gedang ku patek ka urang gitu kan. Urang malin masalah nguruskeun gedang, Pak. Ieu kamari motokopi KTP geus sabaraha puluh kali numpuk dikamanakeun. Eta tita saha eta teh? Cenah cek RT cenah kudu motokopi KTP, kudu motokopi KK dikamanakeun, Pak. Urang ngarasa teu geunah. Ye. Ayeuna mah rek jalan bener-bener, rek jalan teu hayu, Pak. Urusanna ti ka mana ye? Urang teh warga, Pak. Meh teu kabagian batur mah tadi dus gede, nu bieu geuningan urang teu kabagian wae. Hayangna kabagian dina jenis naon? Duit. Duit. Da urang teh duit lain sagalana. Sekolah teh. Boga.
SD, SD SMA aya teu. teu boga. Kayak kurang diberenya. Ayeuna urang kudu protes ka saha deui? Kieu we aya nama. Tong loba omong, tong loba cuap-cuap. Heeh. Lamun didinya hayang bantuan, sok kirimkeun datana ka urang, da urang deket. Bosen ti kamari data-data tawa itu, Pak. RT mah eueuh tembusan. Nah, di kamanakeun atuh? Teuing, buating ku RT meureunnan mainan aja Aing mah bingung ieu teh tadi geus kaditu ka dieu hayo we motokopian KTP, KK, akte. atuh ku rajin-rajin teuing. Pan ditita. Ieu lamun naik motokopi ka urang, da urang pan rencana naik buka percetakan. Nyai teh aing mah. Imah geus grup-grup. Aing dulu desa nu baraleungan mobilna 3 motorna 4 aing teu kabagean. Deuh siap bawel wae. Lain atuh aing mah teu geunah teh rek naon ieu teh sabenerna. Aing teh ka dieu teh nanya. Ayo ngada teu peparurugus ya. Kieu dangukeun. Maneh teh kunaon komplain wae. Padahal ayeuna batur kabagean nu beunghar. Heeh. Ieu nu beunghar teh kabagean boga murid, boga ieu budak sakola. Da aya jatahna juk ti gubernur. Lain imah ngan aneh. Imah urang geus grug-grug. Hayo eta kabagean. Bawa RT-na ka dieu. Saha RT-na? Da urang mah sesuai data ti RT. Ah, aing mah teh lieur ti RT tidak datang ke kepercayaan lurah di desa. Hari RT teh saha ngaranna? RT Erwin. Erwin. Heeh. Pan RT Erwin mah teu bisa maca. Ah, atuh aing meureun hayo he teh Kusari komplain. pilihan buta huruf model kitu atuh. Teuing da aing mah anyar ka dieu pinahan. Pasti jika nama salah ngaran. Teuing. Ngaran di KRT eta aya 3 ngaran anu tadi teh saha dinya teh ngaran. Ah, aing mah pabaliut ah. Hayo we ka Ripal? dieu Ripal aing nanya mah. Pan aya si Ripal teh anu sok ngancok. Heeh. Tah hiji. Dinya sok gawe naon? Urang Heeh. neangan awewe. Tuh, terus anu sok ieu anu sok mainana kuli ieu nyadap eta. Pan aya 3 di dinya teh. Berarti mun salah ngaran aing eta kumaha teh sabenerna itu aing apa baliut. Pokona mah kieu we lah. Kayak urang ek didata. Anu masalah nu baleunghar eta mah meureun geus milikna we. Tapi kan Pak, setidaknya di desa teh bisa memilih atuh mana nu kudu menang, mana henteu. Gitu. Teuing aing mah lieur, aing kudu ka mana tuh ayeuna? Pokona mah kieu we nama sare heula nama. Pasti can sare ieu. Amun rek ngopi-ngopi heula taruh Mung aing geus teu nafsu kana kopi rokok duit PKH ieu jeung kopi dikamanakeun. Ari didinya yang kebagian kopi dah yang kebagian PKH. Hayang dua nana. Dua nana. Tatangga urang nini teu kabagian. Tapi Aing penyakitnya yang kebagian teh. mung. Nah, pokona mah berarti kopi tong waka kebagian heula nya Heeh. PKH. Ari imah ieu ek runtuh can. Ngosek runtuh tekan teh lagi tinggal 3. Pokona mah kieu we kayak ku barudak kurang runtuhkeun heula supaya genah. Ngadatakna kan gitu. Puguh meureunnan. Ujung ku diruntuhkeun heula. Gitu. Oh, atuh aing kamari teh motokopian KTP can ngaruntuhkeun imah percuma meureun. Matak aya laporan TRT bahwa didinya sangaran teh. Ngaran teh Ripal. Oh, Ripal. Heeh. Ripal MU, Ripal mana ya? Pan aya Ripal teh pan perseteruan eta teh. Ripal naon poho deui ngaran teh? Teuing dah pokona mah lieur aing nguruskeun ngaran. Aing hayang nage bantuan. Ieu, kieu cek urang mah. Lamun ka dieu teh tu pamajikan maneh datang lain naon deh tung beja-beja. Soalnya aya jeung urusan awewe mah bahaya. Heuh nya euy. Berarti ayeuna urang kudu numpat ka imah ka sahayeuna ye. Kieu. Angan aya syaratna ieu teh. Naon? Inum heula kopi urut urang. Kudu diinum. Heeh, inum. Ah seger euy. Beakeun. Beakeun. Ada syarat. Bangun henteu nya. Aduh. Geus bah beak lieur. Tah, pokona kieu. Ayeuna kudu ka mana ye? Kayak geus magrib datang ka urang. Heeh. Da urang moal ka mamana, teleponnya urangnya. Siap. Amreun aya nomerna? Aya. Siap. Siap. Kayak Ya. gampang eta bisa dikondisikeun. Aduh. Kayak urang meureun pengalihan bisi aya nu naon anu geus kadata misalkeun. Geus eta urang peralih. Kayak urang ek badami jeung RT. Siapa aduh? Soalnya kan ieu ge lain kesalahan ti desanya. Soalnya kan langsung ti kabupaten ongko. Udah urang ge sebenarnya teu mati. Nuju naon? Oh iya. Terus mamnya. Nanti kan nuju nongkrong ieu nuju di payunan bumi we ieu. Aing mah hayo he ngamek itu si bapak itu mah meunang hayo. Bapak mana? Tadi lewat di itu. Itu lain. Tuh heuh si Akang itu Kang ka dieu. Ka dieu. Tak kamari menang bantuan heuh.
Gedus gede tah si Akang ieu. Iya Dodoni. Oh, heeh. Pangi sana. Didinya menang bantuan mau pendinya teh karek balik di kota lain. Tuh si Akang mah tadi cenah ngomong bantuan ti lurah. Oke, iya. Iya kudu bener ya aturan. Ya urang mah tadi teu balik di kota ieu. Saha anu salah ieu? Urang mah Tadi urang ningali Kang di ditu tadi panggih. balanya ade duit kan tadi teh aya amplop 500.000 bantuan kopi dus tadi ninganan nyaho Heeh, eta teh cenah cek Akang tadi naon bantuan ti lurah ti desa. Heeh, bantuan ti lurah urang mah. Tuh, Nah, cenah ieu- bantuan nih. Ieu Ieu ting di mana lurah namangan urang mah datang ti dieu Tuh. di kepercayaan. berarti di dieu ye sabenerna nama ye. Nyangsangna. Nyangsangna teh. Ti ditu cenah geus kabagean Urang adi. mah tuh rek balanyakeun pamajikan itu di imah loba pangabutuh. Tuh, tingali Alhamdulillah tuh gitu. menang. Dunungan teh gitu. Heuda urang enak ketempuhan kan gitu didinya ngadat ka urang heuda urang ge meureunnan mung hayo di jan panudingan kan gitu. Terus ayeuna urang kudu datang ka mana ayeuna? Kewe ayeuna mah urang datang ka lurah. Ayeuna datang ka lurah bareng. Heeh, urang badami kumaha halusna kan gitu. Tah gitu. Jadi Nah. ari urang mah damanya ayeuna anu baleung harkomo Tuh. dulu RT dulur pegawai desa kabaragean Tuh. imahna ge garedong ari nu imahna rek lugrug di dinya kenteng tinggal 3 Tinggal tilu. teu kabagean. Teu kabagean. Astagfirullah. Berarti ieu weuh deui. Urang serang jeung urang sakalian lurah. Edek moal. Kan jujur ya istilahna mah da meureunnan da KBG perlu dahar ngan meureunnan ayeuna mah meureunnan urang kalurah we. Bener. Heeh. Ayo barengan, ayo. Ayo datang barengan. Urang telepon. Naon nih, naon? Urang telepon lah palurah nanya urang. Sok pur aing geus teu genah kesel. Eueuh di imah. Wae menang aing sok Urang pur. telepon lah. Dan baik urang kebugahnya. Kira-kira teu kaharti. Heeh, bener sih. Terus ieuna tah. Ulah sut. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Urang aya di imah yeuh. Ya keperyogian teh abdi sakedik ya. Ya warga ya. Duh bawel ya. Matak dibahayaeun ngan urang ieu ya urang bereskeun mah aya aya di bumi teh, Pak. Warga mana eta? Bawa we ka dieu lah. Daripada pi masalaheun mah. Bawa sok. Urang ditungguan, urang aya di imah di dieu. Mun. Abdi enak ka dinya nya, Pak nya. Aya saya. Oh, ayo Nya nya kitu nya, Pak nya. Assalamualaikum. Guru lah, urang datangan. Cicing heula. Urang deket. Assalamualaikum. Pak. Saha? Oh, nya tuh lebat we tuh ka dieu. Ayo. Santai. Kuat yo. Iya. Tenang. Urang ketika mari ieu aing mah, hayo wae ieu teh. Sing sopa. Iya ya Pak Lurah. Kieu Pak Lurah abdi teh. Ieu budak teh ngadat, teu kabagian naon. Heeh, coba tah si Akang ieu tadi kabagean. Emang tadi kan orang mere kamenana. Nan ieu teh kabagian. Tah ieu kumaha solusina ieu teh? Tah, Pak, kumaha Pak urang teh? Kieu pan urusan teh nya tos diserahkeun. Tuh, berarti Akang. Heueuh, ari data kabeh kumpul aya nu dapan urang ngabagikeun sesuai data. Berarti aya kesalahanna di saha? Tuh, geura aing mah lieur. Nanyakeun ka Pak Lurah. Ari Ieu ieu. kepercayaan. Ya da urang mah teu nyaho naon gitu nya. Urang nyodorkeun data ka Palura, tah Palura ieu nu kudu dibagikeun. Palura nyarikeun duit. Urang ngumpulkeun warga. Didinya sok teu kabagian saha-saha. Pak, ieu teh urang cek RT. Kita fotokopi kakak, KTP akte mesti kumpulkeun. Mesti bikeun. Tah, Aing mah geus tegenah aing mah eta mah. dangukeun. Pokona mah kieu cek urang mah. Da ieu teh sistem rolling pembelgian teh. Tahap kahiji tahap kadua teh kita diatur. Pan ku urang diinstruikeun ka eta kan teu kabagian, bere kan tinu kabagian 50.000. Lah teu nepi ka urang mah aing mah teu nepi. Tapi ari uang kopi mah aya. Eueuh. Pisanan. Eueuh. Atuh geus kopi. Kumaha lah. Anu penting. Naon, Pak, naon deui naon? Namanya tong ngomongkeun ka warga nu lain kitu nya. Aing. Tolong. Pokona make dipang ieukeun
Teruskeun pernah ngarepe. Iya naon ieu. Teh mah keur ngopi we eta mah. Ngopi lah, tong loba mau ek dahar-dahar aya. Dak dahar-dahar. Kayak kurang dipang fotokopikeun sing lobanya. Ayo tadi kita mah tunai lah. Lumayan eta kita mah enggak nuhun Pak. Iya, masalah eta. Apa nuhun Gerang Pak. tepung ngerakeun aing sia. Kayak ku aing pan sia teh di tuna dina proyek. Ini nah. Sawe wae. Ban